Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kalungkung ngageronahan ka nyeri bari ngabangkiung menurut sababarengkah ka tukang. Amu kamurang jeung Ki Buyut Kalungkung pada marancukeun di tangtunganana bari ngatureng hapanapasna. Sedengkeun nang boleh harita nyarita di bareng jeung Seri. Nya cek aing oge naon anjir. Marane duaan ngan saukur gablek hajang wungkus ya. Tapi teu dibarengan ku kamangpuan deuleu. Rek kumaha bisa ngarebut catatan rahasia nu aya di aing ari saukur gablek kamangpuan kawas kitu patut Mas ya. Kalungkung si kamurang kalakah kabeunangan ku panajang aing. Mana duaan rek kumaha bisa menang seteu. Beuki bedah amarah Ki Buyut Kalungkung jeung Amu Kamurang sarta tambah penasaran. Harita Amu Kamurang nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kakuatan ilmu simpenanana nu disebut ilmu pedang rancang kayangan. Harita pedang Amu Kamurang ditancelebkeun kana taneuh di hareupeun suku katuhuna. Saterusna Amu Kamurang ngarapal mantrana bari musirkeun kakuatan batina. Geus kitu terus suku katuhuna nenyrag kana lemah. Kajadian aneh Bara Cakra barepodka. Kajadian aneh lumangsung harita pedang Amu Kamurang anu nancelep dina taneuh teh jadi mecat sorangan. Sarta katingalina eta pedang jadi 3. Saterusna eta 3 pedang ting suruk maju muru kana tangtungan badanang bule. Suruk yuk. Push. Sanggeusna 3 pedang ting suruk maju muru ka lebah nang bule. Harita Amu Kamurang jeung Ki Buyut Kalungkung ting curat maju narajang. Poro kaya nang bule anu geus nginum mustika tirta talaga warna jadi teu kapangaruhan ku kakuatan ilmu pedang rancang kayangan. Anu pikeun jalma sejen mah katinggalina jadi 3 sabab dibarengan ku kakuatan gaib. Tapi kenang bule mah tetep ngan saukur hiji pedang anu nyurubuk maju sorangan. Kajadian saterusna ngagetkeun Amu Kamurang jeung Ki Buyut Kalungkung. Pedang anu nyurubuk rek ngarah kana dadana nang bule teh harita dijepit ku 2 ramo beungeun katuhunang bule nyata ku curug jeung jajangkungna. Seruk hus kap serat. Pedang jadi kaneg teu bisa laju samemeh datang panrajang Amu Kamurang. Harita nang boleh ngagerakeun curug jeung jajangkungna anu ngacepit pedang lawan. Krak blesau. Pedang langsung potong jadi 2 bagian. Datang panrajang Amu Kamurang. Tapi tanpa ingkah di tempatna nang boleh ngabendung panrajang lawan. Hiu keduk deus. Bari ngasupkeun jejekan kana beuteung lawan. Set jejek beuteung dak ngedes. Kurang ajar samane bule.
kurang ajar setan. Kamurang nahankan nyeri bari ngahayungkung mundur ka tukang. Datang panarajang ki buyut kalungkung dina kayan anu teu ingkah ti tempatna. Nang boleh ngabrung panarajang nuju lawan sawhiu kedugdas. Gese waktu sababaraha detik ti sanggeusna ngabendung panarajang lawan, pilihkeun ti sapasang leungeun nang boleh ngasupkeun panarajangna kana anggota badan lawan. Hiu keberat gas, hiu keberat gas. Waduh, kuyuk. Aduh, boh aing, aduh setan. Kibuyut kalungkung ngagero nahankan nyeri bari ngacengkang leab ka tukang geus teu bisa ngajaga kasaimbangan badana. Jengkang koleab kedebut, kibuyut kalungkung rubuh maling lemah. Sedengkeun amu kamurang masih keneh mampu ngajaga kasaimbangan badana. Hayungku dalig deug raneg saterusna amu kamurang mancuhkeun tangtunganana. Ngageter hati amu kamurang ningali kebuyut kalungkung geus dirubuhkeun ku anu jelawan. Amu kamurang jadi kaentepan ku perasaan sabil ningali pedangna potong jadi 2 bagian. Ngandung harti dirina geus teu bisa ngagunakeun deui jurus pedangna, atuh amu kamurang ngomong di dajul hatena. Ilmu silat digunakeun ku senang bule. Benar-benar ilmu silat tingkat tinggi. Kakuatan ilmu simpenan aing pedang rancang kayangan mampu diungkulan ku manehna. Malah senjata andalan aing pedang dipotongkeun bangun anu gampang nakeran. Tarung tanpa ngagunakeun jurus pedang indra kila. Tangtu kayaan aing bakal lemah. Sabab kakuatan ilmu silat aing memang utamakeun kana kahebat jurus pedang. Ieu kenyataan memang di luar dugaan aing. Tapi aing asa piraku kudu ngaku eles jajakeun ku sinang bule ku si goblok. Ningali amu kamurang ngahulang bangun anu keur bingung. Karita nang bule nyarita bagjang serikeun nu jadi lawan. Cik aing oge meungeus maneh. Montong maksakeun maneh sia pikeun neruskeun tarung sia belakok ku jubar kamurang. Si berek ngengled. Pedang maneh ku aing geus dipotongkeun jadi 2 bagian sia. Artinya maneh dina neruskeun tarung geus moal bisa ngagunakeun deui jurus pedangna sia. Matak leuwih hade montong diteruskeun tarungna anjir. Kayaan maneh kalah kumaha oge geus moal bisa menang dina ieu tarung kamurang. Paling ge kamurang kamaring. Saukur gabeleg kamampuan kawas kitu patut hayang ngabinasakeun aing maneh mah kamurang. Ieu mah keur aing mah lain sombong cetek anjir. Komo berhadapan dengan si brewek ngengled. Maneh tuh kudu ngerasa geus menang angin sareng bule. Sanajan tanpa ngagunakeun pedang, si kamurang masih kena mampu deuleuh neruskeun ieu tarung. Eueuh ti ditu, nah aing kudu ngeureunkeun tarung sarta ngaku kana kaunggulan nuju lawan. Eueuh keur aing mah si kamurang bakal ngabuktikeun kamampuan dirina pikeun ngarubuhkeun si lain sia. Nah bule. Alina ngabacot nama meni, aduh semangat ya, si belawek yang lede. Maneh memang bandel sia kamurang, geus kolot tapi itu bisa narima karena kenyataan. Koplok maneh mah anjir. Kalak aku maksakeun maneh hayang neruskeun tarung.
sok baju deui sana Lajang maneh kamurang. Bisi memang penasaran Mas ya. Kurang ajar. Ku aing memang bakal dibuktikeun sanang bule. Sak. Rasakeun sia. Hayya. Jelelap. Amu kamurang jadi nekat. Sanajan tanpa ngagunakeun jurus pedangna harita masih kene majuna Lajang. Tanpa ingkah di tempat tanang bule ngapendung panajang lawan ku sapasang leungeunna. Hiuk kedus. Gese waktu sababaraha detik disanggeusna ngapendung panajang lawan, leungeun katunang bule ngepet dada lawan. Set hiuk kepet dada jebret. Kurang ajar aing rubuh aing mah. Amu kamurang ngagero semua anu ngajerit bari ngajengkang oleh abga tukang. Gitu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang koleab kebut. Amu kamurang rubuh ngababengkang mering lemah. Nang boleh mancu dina tangtunganana. Terus ningali kelebah tangtungan atau tarungna manggali si Jawara Idaman anu ngayonan Damara muridna Amu kamurang. Di tilu kali pedangna bantrok jeung senjata pepongkol nu jadi lawan. Hiuk rilapsat, hiuk terang koleweng, hiuk rilapsat, hiuk terang koleweng. Damara jadi kageteun. Satiap bantrokan senjata pedangna ngoleweng kagigir saterusna manehna ngajarejeug mundur ka tukang. Nandakeun kamampuan ilmu silat lawan jeung kakuatan tenaga lapisanana lebih unggul tibatan dirina. Tapi Damara masih penasaran sigana mah. Harita bari ngabangun pasangan neuteub seukeut kanu dilawan terus nyarita. Si daing montong ngarasa geus beunang agi Jawara Idaman. Dewek masih kena mampu dikelurkeun nya tarung. Kemampuan ilmu si lain bakal diungkulan ku dewek ya. Saja dewek geus moal mere ampun ka bangkulu kawas si lain dari sia. Hai. Kamu memang belum meninggali keadaan yang berlangsung, Damara. Coba kamu perhatikan dong. Apa dan bagaimana keadaan yang karandapan sama Amu kamurang guru kamu? Itu kan your teacher. Dan Ki Buyut Kalungkung. Apakah kamu tidak menelet? Iya sama kamu dong, Damara. Mereka berdua sudah dirubuhkan sama aku, Nang Bule. Siapa tidak mengenal Nang Bule? Putus rawing. Ahai. Manggali jeung si Jawara Idaman yang serikeun ka Damara bari terus nuduhkeun ka lebah Ki Buyut Kalungkung jeung Amu kamurang anu jadi guruna anu geus dirubuhkeun ku Nang Bule. Barang ditingali ku Damara harita jadi kageteun. Hatena geter ningali kana kanyataan anu saperti kitu. Si Jawara Idaman terus carita deui. Menjadikan terbuktikan Ki Buyut Kalungkung dan guru kamu Amu kamurang. Hei, tong tulang sileung kawas bueuk seteh. Menjadikan sudah gagal mewujudkan karep kahayangnya. Ari kamu. Dengan demikian aku menyarankan sama kamu, Damara. Sudahilah ya pertarungan ini. Jangan menghambur-hambur tenaga. Ya. Lebih baik mengurunkan pertarungan ini, Damara. Ya. Pikir atuh sateh tanggung gulung naon sateh, ha? Tapi Damara ngarasa boga harga diri. Mun ngeureunkeun tarungna nganu harti sacara henteu langsung ngaku kana kaunggulan nu jadi lawan. Harita Damara boga tekad keukeuh rek neruskeun tarungna. Terus nyarita deui ka si Jawara Idaman.
Dewek malik ngelingkeun ieu tarung jawara idaman. Ku dewek bakal dipasikeun kemampuan ilmu silat saha anu leuwih punjul. Tarung ku teruskeun deui sia. Oh Begindang, kamu tetap menedreg ya. Oke, it's okay, no problem. Why not? Kamu menjadikan kekeh ya, akan melanjutkan pertarungan Damar. Kalau memang Begindang, baik, aku akan memberi kesempatan kepada lo ya untuk merebutkan lawan. Mungkin kamu masih penasaran kan? Padahal si Jawara Idaman sudah bisa mengukur sampai di mana kemampuan ilmu silat kamu, Damar. Untuk itu akan aku layani. Oke deh kalau Begindang ya. Silain gagabah make jeung gaya geus bisa ngukur karena kemampuan ilmu silat dewek segala rupa Syah Idaman. Dewek malah anu geus bisa masikeun silain anu bakal rubuh sia bangsa kebenangan sabetan pedang lawan. Oh begitu. Ya kalau memang bagus mah, kalau memang begitu, aku akan melayani apa yang akan kamu lakukan Damar. Ya. Dikarenakan kamu yang kekeh petekeh pedegong untuk melanjutkan pertarungan ini. Maka sekarang kamu yang harus maju melajang lawan. Memang dewe kan bakal maju lajang sia, lajang tatah sia. Heya! Johelat, Damara maju narajang ngagunakeun ilmu pangenteng badana jeung kakuatan tenaga lapisan sapinungna. Angin samaran pedangna nebak kilat kana badan lawan. Si Jawara Idaman nimbangan panarajang nuju lawan. 2 kali pedang lawan dibanung ku senjata papongkolna. Sawakyuk rilap terang. Gese waktu sababaraha detik disangisna sabetan pedang nu kadua kalina ditakis ku anu jadi lawan. Harita Damar geus rek kasupkeun panajang leungeun kencana, tapi kapiheulaan ku si Jawara Idaman anu geus ngasupkeun tajonganana kana kekemplong lawan. Sakyuk dek dek Allah anjing goblok anjing dawala ilawan kuplok anjing. Damara ngagerok kaget meunaan ka nyeri terus ngadalik deuk mulur sabalengkah ka tukang. Samemeh nuju lawan bisa mancukeun tangtunganana. Harita manggali si Jawara Idaman geus kagentak luntak nuturkeun badan lawan. Senjata pepongkolna ngarah kana beuheung lawan. Damara dina kayaan keur ngadalik deug masih nyobaan rek nakis senjata lawan ku padangna. Tapi tata gerak nu dilakukeun ku si Jawara Idaman mangrupa pancingan. Harita narik panarajangna bari ngasupkeun panarajang leungeun kencana ngahantem kana dada lawan. Sakyuk dibrodas disusul ku jejekan kana kekemplong lawan. Sak dedek ngek anjing jalan nyeli goblok. Untung tekala kanyut anjing anjing. Damara ngageronahan ka nyeri bari ngahayungkung mundur ka tukang saterusna ngacungkel rubuh geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Manggali si Jawara Idaman mancuh dina tangtunganana. Nyelapkeun pepongkolna dina cangkeng kencana betus nyarita. Ahai, kasihan Jelo. Aku kan dari tadi sudah mengomong sama lo Damar lah, jangan memaksakan maneh untuk melanjutkan pertarungan ini. Lo berdong. Pada akhirnya kamu sekarang kan menjadikan rubuh dan tidak akan mampu lagi untuk memindo menarajang aku si Jawara Idaman. Si Jawara Idaman dilawan lo gimana? Buset lo. Yang sudah memenangkan ini pertarungan ya gue dong ya, si Jawara Idaman yang punya kekasih si Manise.
Damara ngarahu dina jero hatena. Ngarasahan nyelu jeung amek ka diri sorangan sabab nu jadi lawan geus mampu ngarubuhkeun dirina. Damara geus teu untupan pikeun neruskeun taruna dadana karasa nyeri beuteungna ge nyeri jeung seueur deui karasana. Manggali si Jawara idaman harita terus ngararet ka lebah Nang Bule. Katingali harita Nang Bule keur nyarita ditujukeun ka Ki Buyut Kalungkung jeung Amu Kamurang. Hasok maraneh duaan harudang sia Kalungkung Kamurang. Bisi maneh duaan masih kene ngarasa penasaran nek teruskeun tarung ku aing bakal di ladangan. Bakal di ladangan dong. Ya begitu ya, Nang. Nyasok ya. Dawa bedegong sama kita urun hantem berat sete ah. Sok. Ku aing bakal di ladangan ari panasan kana manjir. Aing mun teu inget kana caitaan si Rawing aki aing mah. Maneh duaan geus balik ngaran. Dibinasakeun ku aing Kalungkung Kamurang nyamang. Memang betul Nang ngancek si Rawing aki aing ulah rek binasa kalawan anu geus teu bisa ngalawan anu matak ayeuna mah pilihan aya di mah duaan nyamang nya kalau ku mah sudah dikasih pilihan gitu deh. Cuma bejegreg ge si koplok teh Ki Buyut Kalungkung jeung Amu Kamurang ngaroneal hudang terus calengkat nangtung bari sumengir ngarasakeun ka nyeri. Geus teu untupan pikeun neruskeun tarungna. Amu Kamurang leuwih ti heula nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Nang Bule, ajen pangarti Andika memang hebat. Kuring rumasa katitih pangarti eres jajaten dina ieu tarung. Andika anu unggul Nang Bule. Kanyata anu meh teu bisa dipercaya budak lalaki pantaran Andika. Geus bisa melehkeun oge mibana kemampuan ilmu silat tingkat tinggi. Aduh. Luar biasa Nang Bule. Bari jeung ngarasa era jeung hanyelu hatena. Harita Ki Buyut Kalungkung oge maksakeun maneh nyarita ditujukeun ka Nang Bule. Pikir anu kadua kalina dewe kudu ngaku kana kaunggulan ilaing Nang Bule. Dewe kudu masa eleh jajaten katitih pangarti ku ilaing Nang Bule. Kemampuan ilaling memang hebat Nang Bule. Kayudah dua orang lawan tapi tetep aya dina kaunggulan. Dewe geus mampu pikeun neruskeun tarung Nang Bule. Amu Kamurang nentep ka Nang Bule betus carita deui. Nang Bule, dina ieu kasempatan kuring rek mere gambaran ka Andika. Jago jeung jawara anu makalangan di dunia kajawaraan. Kitu deui jago-jago kolot anu geus unur ti dunia kajawaraan. Loba anu hayang ngapimirik catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna anu aya di Andika Nang Bule. Anu matak Andika kudu waspada Nang Bule. Masih dina karakterna akibuana ireng harita Nang Bule terus nyarita. Ku aing apanan ti tadi ge geus diomongkeun sabrewek nyengled. Rek saha wae anu hayang ngapimilik eta catatan rahasia kudu leuwih ti heula dengkeun dieu. Bisa ngabinasakeun heula aing nya. Sababun aing geus modar mah pasina oge geus moal aya anu ngahalangan kari tinggal di gubuk. Eta catatan rahasia. Tapi tepikeun ka ayeuna can aya anu bisa modalan aing. Nu matak dikakawak ku aing. Manggali si Jawara idaman datang nyampeurkeun sanggeusna deukeut terus ngabagikeun paneutepna ka Amu Kamurang jeung ka Ki Buyut Kalungkung betus carita.
Ahai. Kamu berdua sudah menjadikan kasoran jajaten, bro. Kamu orang, juga kamu Kalungkung. Yang pastinya juga merasa ngilu kan? Hanya lu kan? Kamu berdua harus tahu, Damaru, sudah aku rubuhkan. Akan tetapi aku si Jawara Idaman memang tidak membogaan tekad untuk membinasa kepada sesama. Jadi lo masih beruntung, Damaru, juga kamu berdua hanya menjadangkan Kanjeng Bungkul. Itu keadaan itu teh kedah dikarenakan bukan sorangan sih, dan harus diterima kesalahan kamu. Oke? Kamu karena berjegreg, polontong songong, akhirnya kamu kan yang merasakan. Peristiwa ini akan menjadikan perhatian bahwa nikah yang ngapi milik hak orang lain merupakan tindakan yang salah. Betul enggak sih, Nang Bule ya? Nang Bule sayang, adik aloku. Bener gitu Mang euy. Cek aing ge balagug si Kalungkung jeung si Kaurang mah saukur gablek kemampuan kawas kitu patut hayang binasakeun aing sagarupa. Mun teu inget aing kana caitan sirawi mah ki aing dibeladigu aing sekali nonyokeun keburu sia. Ditalikan oge geus modal ya dua mangkeluk teh Mang euy. Ya pasti dong. Mang juga sama Nang, sama kumaha kitu Mang. Iya, menjadikan masih untung si Damare sama Mang tidak berhentikan jadi orang gitu ya. Masih Mang kasih kesempatan hidup gitu tah oleh Mang teh, ya. Nah, jadi begitu tah Ki Kalungkung, jangan hayang merebut hak orang lain ya. Sebab setiap orang kulak cangem, bagja awaknya gitunya tidak akan sarua. Itu istilah kolot kayak laginya. Cokolot mah kulak kulak cangem, bagja awakna tidak akan sarua. Seperti aku si Jawara Idaman sekalipun goreng sopak ya, banget siga sadal beca, is okay. Akan tetapi Jawara wanita waluja seperti Dewi Kayang, Malise, si cantik yang si emprudan atas perkenan dari yang Maha Kuwasa akan jadi pamajikan aku dong, ya. Makanya Ki Kalungkung jangan merasa iri. Tidak usah memikirkan mau membogaan pamajikan lagi, ya. Ini karena sudah takdir aku membogaan calon istri yang beautiful. Begitu tah Ki Kalungkung, amu kamurang harita. Nah bagikeun paneutepna ka si Jawara Idaman jeung Nang Bule wetus narita. Nang Bule, Jawara Idaman, ieu kajadian geus ngahudang kana kasadaran kuring. Sakumaha nu dicaritakeun ku si Jawara Idaman ku kuring kaharti. Ti ayeuna mah geus teu boga di pikiran hayang ngapi milik catatan rahasia teh. Memang tindakan anu salah mika hayang kana hal jalma anu lain. Ki Buyut Kalungkung milu nyambungan kana caitana amu kamurang. Anu dicaritakeun bieu ku amu kamurang memang bener. Sok sanajan deweke sarua Nang Bule. Jawara Idaman geus moalek boga di pamikiran hayang ngalebut catatan rahasia. Ilmu panunggalan jati sampurna anu geus jadi hak milik Nang Bule. Moal boga pamikiran hayang ngalebut. Dan memang bener da lain hak kena kitu tah. Saterusna amu kamurang ngageruan Damara anu jadi muridna. Nu digeruan datang nyampeurkeun bari sumengirnahan ka nyeri. Saterusna amu kamurang nyarita ka Damara anu jadi muridna. Mara, hasok minta dihampura ka Nang Bule jeung anu sejenna. Urang anu geus ngalakukeun tindakan anu memang salah Mara.
Anu kamurang nitah muridna minta dihampura ka Dewi Kayang jeung Nang Bule kitu deui si Jawara Idaman sabab geus milu ngabela guruna anu geus ngalakukeun tindaan anu salah. Da marah harita ngagogo kana caitan jadi guruna. Ngaku kana kasalahanana sarta minta dihampura. Dewi Kayang anu geus datang nyampeurkeun harita milu nyarita. Anu katiluan geus waktuna kudu bisa ngarobah laku lampah anu salah. Salahku nu jadi guru, andika sakuna mah mere contoh anu hade kanu jadi murid anu kamurang. Lain kala kanu anu jadi murid dititah ngalakukeun tindakan pikeun sina binasa kasasama, salah eta teh. Cacakan Nang Bule jeung si Jawara Idaman mun boga kana payang binasa mah andika tiluan geus dilelet geus pada ngababatang jadi bugang di tempatan ambu kamurang neuteup ka Dewi Kayang terus carita nu dicaritakeun ku andika memang benar Dewi Kayang tindakan dilakukeun ku kuring memang salah anu matak sakali deui kuring jeung damara kitu di kibuyut kalungkung minta dihampura rumah geus salah lampah geus kitu mah tiluanana harita terus pamitan ninggalkeun eta patempatan. Harita kayaan Nang Bule pulih normal deui dina karakterna Eyang Buana Putih. Dina kayaan keur kitu harita Nang Bule jeung si Jawara Idaman kitu Dewi Kayang harita jadi karageteun. Sabab teu kanyahoan kadatanganana harita aya anu ngajanteng nangtung bari musirkeun paneutupna ka Nang Bule. Jalma anu datang teh geus aki-aki rada bongkok tapi masih kene calangker. Buuk kumis jeung janggotna geus barodas kabeh. Malah janggotna panjang semet dada ririaban katebak ku angin. Manggali si Jawara Idaman anu leuwih ti heula tumanya ka eta aki-aki. Aduh menjadikan sudah ketahuan datangnya nih. Siapakah gerangan aki ini aki? Kemudian ada kepentingan apa tuh aki teh sehingga menerojol datang ke sindang ki? Akan lebih baik kalau aki menjelaskan dulu siapa ya nama aki dan ada kepentingan apa datang ke sindang ki? Mau ditanya terus ngajawab, harita terus ngajawab. Dewe anu kajelama Eyang Wali Kilijang. Dewe mewangah aja dulu-dulu sabab menang beja ngeunaan catatan rahasia ilmu panunggalan jati sampurna ditinggalna Eyang jadi Nul Alam aya di Silang Bule. So salahnya Dewe boga kemampuan ilmu silat tingkat tinggi. Tapi Dewe boga karep hayang bisa ngapemilik eta catatan rahasia teh hayang. Kitu karep pamaksudan Dewe pangnada sangka dieu teh. Anu masak eta catatan rahasia meningdikeun we ka Dewe. Sabab mun jadi bikin ka dewek mangkaku dewek bakal direbus secara paksa. Ari si lain sahayang. Perkenalkan, my name is Gali Surali si Jawara Idaman ki yang menjaga sumur Gok Panamping. Dan ini Jawa wanita yang masih wanoja adalah Dewi Kayang manis ki. Kekasih aku. Kekasih aku yang Wali Kili. Dan seorang lagi adalah Nang Bule tuh.
tentang catatan rahasia yang Walikili sebutkan, ini yang boleh yang memegang hak miliknya Ki. Dina karakterna yang buana putih harita nang boleh terus nyarita. Geus kulunun dari bahaya balaya cakra balaya podga ya. Sigala pigaluteun deui ieu mah ya. Aing tapi teu naon aing mah teu melang teh hariwang ku sasaoge anjing sakumaha nu disaurkeun ku Ejang Walikili tadi memang leres Ki. Catatan rahasia teh aya di abi. Margi memang hak milik abi. Janten upami aya nu keukeuh wae hayang ngapimilik. Terus jelas pasina oge abi kedah dibinasakeun heula Ki. Sedengkeun abi upami bade aya anu bade nandasa jelas kedah ngabela diri sanes. Yang Walikili terus nyarita deui ditujukeun ka Nang Bule. Aduh, dewe moal make kudu heje ngabinasakeun si lain Nang Bule. Bebenis ku. Sanajan si lain boga kamampuan anu silat anu sakumaha hebatna. Calu ngalawanan dewek mah usah babala geprakan ge si lain geus lubu bali eueuh nyawaan Nang Bule. Walaya hartina kamampuan si lain digunakeun ke calu ngalawanan dewek. Lalu sababna